Aduh, deka. Suara senong-nong di. Balik deka gocengin ya. Punten ah. Nah, siapa? Goblok punten dek goblok teh. Jawab betul mangga. Mangga. Ah, pelat sama. Saya ke mana? Ek nangan kopi dek itu euy. Yang kopi. Buah kopi tuh. Aya. Mana? Kita banget lah sok tegerahan gitulah. Anjing panas goblok sia. Kalau panas cicing di dinya kok jelema bego. Goblok sih. Anu ieu di dinya. Nikot gitu anjing naon. Saya naon ke dia? Minta kopi euy. Tah, siapa iya? Assalamualaikum. Mau salaman dek madalin Islam. Islam naon dia? Anjing goblok situ Islam cenah. Ini entar rokok ya. Kakak saya. Sok kayaknya anjing. Ah, murah anjing rokok teh kelar ieu. Ih, minimal maksimal sampurna mil euy. Murah-murah sok minta mah. Ah, aing mah minta ge kebelat eueuh we ieu mah. Ini gak jelas. Udah aing mah sapopoeling nyet nu kieu. Nyet tiang listrik aing mah. Bagong tiang listrik. Badag. Itu geus tiang listrik aya tuh tong sok yang Epo lah. Ah, naon Neslet yang tuh dan Epo. Epo goblok ieu naon tuh ieu ge Epo. Ah, geus lah buru. Kana mah baju we polom bom naon teh. Dewek. Cia. Balik ah. Ka warung mana sih tadi ka ditu? Ka warung. Pancen aja sih ka warung goblok beli kopi. Alah udah teh. Ripuh. Cek aing ge nya arek dengan kopi lek ka warung. Dengan kopi ka mana? Ka warung. Cumur. Atau mempak edisi ya geus semen kalau kasih ya. Gitu dari ka warung. Gagal aing cicing di dieu di penta kopina di penta rokona. Ah tuh kumaha deui sama manusia kudu sugan sih kudu silih. Sugan sih teh manuk ieu tuh manuk naon teh gara-gara manusia aing gede kieu disangka manuk galejra goblok sugan. Geus aing mah kala naon? Kira aing beja ke saya. Naon? Iya goblok jelema mana guys ya. Naon? Naon aya jelema ka dieu bejakeun eueuh heuh. Bejakeun eueuh. Heeh, aing geus ka jero. Oh, berarti dek di dia meyakeun kopi ge. Oke. Oke mun anu ka dieu bejakeun eueuh. Heeh. Sip. Ku sia teh labokan teh kopi teh. Oke. Lo ge ngada beunghar. Sia ka dieu barang ludes. Hah? Barang ludes. Asa ulah imah we. Ludes. Gogotan ku dek imah ge. Mantap anjing sia boga baturan teh. Anjing kopi teh laler doang bagong sia nyediakeun teh. Mantap ya Allah ya Rodi. Ya hirup tibang ngalengkah we saeutik ka tetangga menang kopi. Kemudian mun salengkah 2 lengkah meureun dewek bisa ka umroh teh ku tetangga. Anjing. Naon sia? Lamun ieu dibakeun dibawa kabur teh gitar aya ta ieu na. Anjing sia dogoan. Menang cek kodam di mana eta? Rawaran teh ka eta. Tong dieu ye. Awas tah. Anjing. Ada nek sebelah. Aden. Goblok budak teh bener ieu naon? Korban rawaron teh di ieu TikTok aing mah. Anjing bisa jelema teh ka mana tah? Assalamualaikum. Ini gimana dapur aing salah. Iya asup itu ya mah. Baik ke dia aing dah. Waalaikumsalam. Anjing sia budak teh kakak ditu deui aing mah capek nang jawab lagi. Piribunina ka mana di alah. Molor segan jelema. Bener ieu mah ya asup ka dia tadi mah naon kan dapur. Waalaikumsalam anjing. Sia teh kunaon tah? Tadi orang kan itu salah apa kan deui urang goblok. Teh orang aya kapu HP-an ti ieu PRT. Bodoh. Ya ini mah ya. Modar tanyok aja lo sia. Iya kita aya kapu HP-an. Lain masalah aing eta mah euy. Pang bejakeun kan boga ieu. Aing mah kos sakeun ngopi di dieu ge. Kopi mah jenting urang dijagaan di dia pang bejakeun ka jelema aya kapu HP-an gitu di PRT. Masalah kapu HP-an euy. Dia teh ngomong jelema ka urang ge. Cenah mun aya jelema bejakeun we eueuh di imah kitu cenah. Gitu atau anu bejakeun heula we aya eueuh cenah ngabejakeun lagi. Oh iya mah di Pak RT banyak. Saya jelema lain. Heeh. Ngata mun aya jelema bejakeun eueuh. Lah tanyakeun ke Pak RT. Anjing nang jadi ka Pak RT itu. Heeh bejakeun ke Pak RT. Teu aing mah kieu amanat naoge mun aya jelema bejakeun eueuh. Geus tutup sakitu. Pan Pak RT mah lain beuneunan. Geus bodoh heuh. Heeh bejakeun enggak ka Pak RT gitu ya ka HP-an. Oh nya Pak RT mah jelema heuh. Heeh, sok pangaran lagi Pak RT. Heeh. Oke, keudang, kudek.
geroan lah dagoan dinya sia. Goblok di deuh di ka. Woi, Mang. Ka dieu. Assalamualaikum. Mang. 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 Naon sih teh? Mang. Naon goblok? Itu tehnya aya jelema cening. Coba ka dieu heula naon geura? Itu aya anak buah si RT cenah. Mana sate? Itu cenah aya jelema di dia pan tadi cek amang mun aya jelema bejakeun eueuh. Heeh. Tah cenah si RT mah lain jelema, jadi kurang dibejakeun ka amang. Heuh naon? Ka kitu heula cenah. Ah, ada kepidieuteun we wae. Mau mah pan si RT mah lain jelema cening. Naon tuh? Anu pan videotan doang pan kur jelema dan hari RT mah pan lain jelema. Mak mere di ka aing lain. Heuh bangun teh da lain jelema cenah. RT na Satu lain jelema mah. manuksa. Heuh nya. Coba lamun pidieuteun mah aing wani keluar. Goblok tah. Lamun mere duit mah ka aing sertena wani aing keluar. Heeh. Mana? Oh, teh. Sampeurkeun buru tah. Naon kerah? Mana si RT teh? Teh, nyimpan Henteu. teh song teh saha eta? Ya enggak ka puhapean ya Pak RT saya baca we ya mah. Emang tuh bisa maca gerah? Apa nanya teu berhak ka di muhapean ka di dinya aya teu berhak. Iya deh kah. Terus mikos buku rapot di lah. Dan ieu rokok saha loba bahasa mah sugan. Hah? Ieu rokok bahasa mah. Tadi tuh urut si poho dengeran teh. Oh, mental. Jadi kaci meureun. Ayo sok. Alah, sia iya mah. Berapa duit gerah? Nah, eta mah saya ikhlas dari minimal mah goceng. Ini mah goceng. Heeh. Dekah. Jebak dak teh. Aduh. Da urang teh nyahonan-naon da. 17 nangis kali watt. Heeh, kementerian nama kos kamari tapi pe Jumat dari teh. Setengah barah ayeuna gerah. Kaberangan ya urang teh. Itu disampaikan apa malik ini kan amanatan jeung teuing lah. Baraha tadi iki? Gocap tadi teh dah, supaya teh main tahu kali itu tuh. Gocap goceng sia be ngadenge aing. Dapat tadi bensin teh keur beak bensin didorong. Sudah kok dia. Cicing aing keur ngitung kagok. Atuh ayo. Mahi meureun heuh. Nah, Iya lain. pan saikhlasna cenah ge. Pan saya kasih minimal goceng cenah si RT ya. Mana naon mah sakit ge. Iya tah. Betul ya. Kami rokok hiji deui pan. Anjir teh. Kan kayak dia ngomongnya perlombaan kayak perlombaannya udah itu tuh Kulon. kulon. Siap. Tanggal baraha? Kulon tuh ngewetan coba itu teh. Timur. Oh, di itu Leste, Timur Leste. Jauh nya. Bangladesh lihat. Oh, Bener. Tanggal baraha di sana. nona. 17-an Anjing. Kayak kira tanggal 17-an. Tanggal 17-an tanggal baraha. Goblok. Tanggal 18. Oh, 18 Juli. Agustus satu kayak Agustus hari kan teh. sia. 18 Juli. Kaing datang lah jam baraha. Biasa. Perlombaan naon-naon. Pak, engke datang ka ditu sok kebatalnya yang lebakene rugas. Heuh nya. Datang sok sudah. lah. Ge. Ayeuna we mun bisa mah beres di dinya beresan duit langsung ngatongo. Geus beres duit mah. Ah, di ayo engke berarti geus asar. Heuh siap lah aing datang ka ditu ya. Yang udah lah dilah lah. Ih mana di si Japra teh? Japra. Modo bawa. Ini nyeos kieu atuh lah. Sora ieu teh. Terus kompor. Mana si Japra teh? Ih. Jam 4:30 arek can keluar ibu dak. Ini masih Japra ya dak nyawa teh si Japra ke mana? Orang ajakan lomba ku aing daripada kitu dah. Lumayan kan lomba menang hadiah meureun tah. Pra. Naon eta goblok. Geuning pra. Tanggeun buka aing gitu tuh. Jek si ieu cenah geus jam ieu geus asar. Kita sebelum memulai perlombaan ini, alangkah baiknya kita untuk menghargai Indonesia, menyanyikan lagu Raya Indonesia. Dong nyanyi. Anjing kemana kayak gitu Indonesia. Udah banget. Satu kan di anu lomba heula berenang buru sok. Seman lomba ada kesalangan doang goblok. Lagi gayan datang buru. Oh nyamaksa di anjing. Ya bisa ditalian lagu Tamanguru lah. Komen wae sih. Indonesia tanah airku. Mana kan itu kadewek padaraku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Serian. Atuh si Akemir nyanyi goblok. Ayo lanjut ya terus. Aing mah
Ke rumah dipaksa sudah lomba sorangan di. Enggak satu. Sok mulai nama. Mulai naon anjing? Arek perlomba, arek mau Atuh teh. lomba sorangan. Mau naon sih halus kayak nyate cara kerja sorangan. Aing goblok. Bro. Lomba. Iya kan itu dua balik. Wah. Anjing gua balik. Aku lonsa balik, kawetan balik. Lumayan salah sering dengekeun ya. Lumayan doma ya. Mulu lah sok hitung. 1 2 3 ayo mulu ning tarik nyari siak laka rungkan gitu kamu Betul kuat aing mah. Jangan panitia turunan. Hanyatkeun. terus deka sok Anjing kumaha ieu Bagong? suku heula lain sirati heula ari teh lah gitu hanya buru Sama terbalik di panitia teh anjing. Sia. Nya sorangan di aing doang ih. abeh hade oge buru Capek anjing ah. mesti kuat Kuat aing mah nyerah. oh ayo buru udah riuh Nah, kan balik dia ayo buru Nyan duaan nih. bener kan dia Mana itu lomba teh yang syukur duaan Aisyah. duaan mana sorangan eta karunya batur manehna Aisyah naon dia jelema teh naon? aing mah keur panitia di dieu Panitia jelema naon? oh jelema buru miluan mah karunya sia tak disorang anggeung buru miluan sia Aing mah. eta perlombaan Dek yang tarik tamang. aya ieu karak beres lah ieu karak beres eta tamang arek ayeuna Hadiahna naon? aya lah sok nyaho lah Ih sorangan lomba teh. duaan di dinya ayeuna Di tadi aing ninyu di ditu. Ih sorangan. oh eta ayeuna perlombaan hiji deui tarik tambang jam beres nyata lawanna banyak tarik nganata ieu anggal Jeung aing hayu dah. buru sok anu mah Ayo. Tarik tamang jeung aing terus na jelema mah. beres ya lawan ya sia jadi teh saranganan Sia geuningan di dia japra. anjing itu aing disiksa tak ku eta panitia cenah ge di ieu Bubuk aing dipaksa naon, kita bakal aing sorangan deh geus aing mah ka kulon heula Aing baturan heula jeung geus balap ieu sia. Balap naon tarik tamang. sia sorangan aing mah Anjing di pos naon sia di tuan blog. Anjing ditu sia. Panitia teh oh ini aku teh tamu maneh heeh aing tarik tamang mah tamangna eueuh. ayo aing geus bersediakeun ti jauh-jauh hari tah Oh iya. heeh Oke. saya kusama lawanna eueuh jadi jeung ieu lah tangkal Jeung tangkal. iya Anjing kumaha aing medot nih mah. bedol kayak gituan teh geus sia Benar setes teh. bener aing ira ngawadul teh geus sia lain buru geus lah ka omong sia Teu balik. udah dihitung ya kala aing yang pernah lah di dia hiji waktuna 20 menit Anjing lilo 20 menit dulu. iya mah abeh meakeun waktu we hiji 2 3 sok ayo tarik terus iya Ayo jadi ya euy. ayolah bro sok Japra mana ya Japra? iya di sana ada perlawanan di sini ada yang sedang menarik penelitian yang begeg iya terus ya nih ya terus ini hadiahnya sangat besar lah ya Eledek